Sang Begawan Kiwari kasumpingan ingkang putu dipuseur dayeuh negara Amarta. Kakasih Raden Sadewa bungsuna Pandawa anu Kiwari disarengan ku ulu cukup Pandawa Ki Semar Badranaya. Sami tungkul hamari keludat emah narimang sabda ajrih ningali pamor Sang Begawan Abiasa. Watak wantas Begawan Abiasa duduwong samania manusa trusing madu trahing kusuma titisan dana wirih trahing dewaka manusa. Lami-lami gunira mangsa nganti kakawadaling lisan makaten pengantikanipun. Dulu itu Catri. Kagunturan madu karagragan menyan putih kaula dina waktu ayeuna. Nu arang langka panggih. Nu arang langka tepung kadang tahun kali. Kasampak lenggah. Kasumpingan nu jadi incu. Dipuseur dayeuh nagara. Dede. Kase Sadewa. Buah hate kembang soca mustika eyang di paunangan kaharep kase. Kaula nun. Eyang. Wayah dalam Sadewa nampi kana pangbagia eyang kalayan nyanggakeun semasinungkem kahunyupan jenengan. Eyang pujas tuti hidup. Ditampi dening tangan loro kiwa lan tengen disimpen puluning hati pun deing mastaka kase. Pingkalih nahapunten tinanan rupiah kata melaran. Sarang lak kalepatan ageng sarang alitna mugia salira eyang tiasa luntur kobu jembar manah ditedak ku putra panjenengan ya. Ari dina kasalahan urang pada saling lubarkeun hampura sabab urang salaku manusia nu hirup ku melendang di alam dunya sing ngarumasak hirup teh salaku gudangna kasalahan. Naon sababna? Sabab pangalaman geus mere beja turta dina ayat oge geus aya rengkolna. Yen timimiti ayana jelema Kangjeng Nabi Adam nepi ka ayeuna reuaina jelema ha jelemana anu hirupna teh can pernah ngayakeun tindakan kasalahan. Pasti eta aya wae nu matak yakin panghadena jelema hirup teh lain jelema anu tara salah hirupna tapi nu daek ngumean kana rupaha kasalahanana. Timbalang ya komo bari jeung kawijakan aya di kolot ai kolot kanu jadi turunan kanu jadi anak kanu jadi incu kabeh oge eueuh dunya kinasihan kanu jadi anak kanu gedenya aku gedena kanu letiknya aku letikna ka awewe nya aku awewena kanu lalaki nya aku lalakina nu pinternya aku pinterna sanajan kanu bodoh ge nya aku bodona turta kawijakan kolot di dieu yakin yen kabeh oge bakal dihampura keur anak-anakna keur turunanana sabab kapiheulaan kunyaan eta kolot kanu jadi anak tapi anak kanu jadi kolot mah kadang-kadang sok larang ngahampura kasalahan kolot cantang tuh sakuduna menta hampura meureun eyang kanu jadi incu bisi tina sapopoe bisi tina lakon hirup bisi tina cumarita itu ieu matak nyentuh kana kolbu ngagebrak kana mana mugia hidup salira tiasa ngahapunten kana kalepatan eyang kasih.
aduh ya ulah sasauran kitu amni asa isin kaula ngupingna oge anu sakedahna kaula dan rumasakeun tina rupaha kata melaran pancenengan wayah dalam margi kasibukan di negara ya pasti kumaha calalager Pandawa ginanyar kawilujengan ya geningan katinggal tuku eyang tadi sakaleretan di tukang genteng ngageblek poek eta teh Kakang Semar lain Timalan ya jeung Semar ka dieu dawuh Timalan nu mawi ngahaja disampeur ku wayah dalem hoyong disarengan dongkapna ka dieu ya bagja kaharep olot kapayun Kakang Semar aduh ayana dipayun nampi kana pangbagea sepuh kalayan nyangakeun sembah pangabaktos kahunjuk kasepuhan ditampi kali perkawis hapun tena bilih kirang tata titi duduga sareng priyogana malum ciri sabumi carasa desa jawadah tutung biritna sacarana bilih aya cara nu kacanak di desa nu kabantun di kampung nu kajingjing ti pagemitan nu teu sapuh sareng mamanahan salirana mugia luntur kolbu jembarem manah nu tedak ku jisim abdi ayana kurang pada Kang Semar kalayan nyarengan ieu bungsu Pandawa keke palai diantar ku jisim abdi ngeunaan kajadian karanapan ku dirina ku anjeun cenah palai nyuhunkeun bongbolongan ti salira kasepuhan ayana bagja nu taya papadana sepuh ku jag-jag wae ku sehat wae bari jeung salira teh dimimiti kaula bujang nepi ka kaula geus katurunan incu anjeun teh meuni asa keukeuh we kawas kitu keneh kaula mah geus kasarang ku penyakit be ai anjeun mah encan wae be naon be ai geus kolot kieu dimimiti luhur kenca ceuli teh geus bonge nu katuhu geus budeg mata burem irung bengek biwir bau atuh monoyot ka handap beser ka tukang boson laras tapi gening salira masugan aya kata rajang asamurat aya oge kata rajang haseum meungeut di sim abdi teh nya sareng haseum kelek di sim abdi teh nu hese ical teh kabarudak kadarieu daratan aya di luar biasa we aya rerencanganana mah da nya aya Pak Ihin marukana ngoloan rokokna sareng ka Pak Asep Herdiana Pak RW eta teh tepang geus sidawala mah tepang yang seniman jeung Ceu Tarsi jeung Cep Sena Cep Samsul ongko Cep Sena anu kiwari teh kitu we ngoloan eta maklum panginten keur sepina beuh kitu nu bawe ka itu kada teh ngiring we di sim abdi teh
nya mua cerai kenulungan di Simabdi laras bagja nutaya papadana kisma geningan kadieu teh aya kahayang numawi eyang saperkawis mah kaula teh aya kahoyong margi ieu mah baktos we ti sadayana kadang wargi Pandawa bagja kumaha dipuseur dayeuh kiwari nya kitu teh upami ngudag kaayaan puseur dayeuh dina mangsa ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara wayah teh memang hese capek susah payah kiwari keur kaalaman margina margi teh sakedik kepentingan masyarakat anu sakitu seueurna teu acan tiasa nyumponan ngarumasakeun ka uger ku tanaga sareng emutan eyang bagja kitu bakal tapi ulah aral subaha ulah mereket deweng dina kasalahan tapi hirup urang teh kudu terus belajar malah manar hasilna teh pikeun ngabuahkeun pikeun kamaslahatan balaria malam eyang naon sabab eyang teh baheula kungsi jadi raja di negara Astina cicing dina tahta kerajaan pangluhurna anu memang berat pisan malah katempona teh enteng ning bangga ari enteng na teh kari gek dina koresi kapamimpinan ari bangga na teh kudu nyumponan naon rupaha kahayang masyarakat anu sakitu lobana sabab ai masyarakat mah sanajan buuk sarua hideungna ari karep jeung kahayang sok rupa-rupa sok beda-beda tak urang salaku aispang mengampi salaku pamimpin dipenta gawe sangkan bisa nyenangkeun kana rupaha kahayang masyarakat utamina lain kahayang tapi pangabutuhna rahayat dalam mudah kana kahayang datangna tina nafsu da kahayang masatang tunggunung oge muarek laksana timbalan eyang numawi da ai pro kontra mah di negara aya wae kumaha ngantisipasina aing ngantisipasina mah urang we alus dina digawe sing lempeng kadua siger tengah katilu transparansi hartina teh keterbukaan sabab ayeuna ditilik-tilik ku eyang beda jeung zaman eyang baheula ayeuna mah dina berita-berita teh bisa ditinggalikeun bisa ditalingakeun ku masyarakat ngaliwatan HP timbalan leres kadang-kadang jelema bisa nyeun berita ngan ieu berita teh kadang-kadang aya nu bener kadang-kadang aya nu palsu nu katelah hoak timbalan tah sing bisa milterna sing bisa nyaringna turta urang teh sing bisa nyaeta ngabuahkeun naon hasil tina nyaring eta tapi urang ulah dipenta urang ulah nepi ka pundung lamun aya masyarakat anu nembongkeun kaprihatinan dirina ka urang hartina teh ulah alergi ku ayana kritik ulah alergi ku ayana aspirasi timbalan sabab eta teh sabagian tina ibadah naon sababna sabab panghadena jelema teh anu mere mangpaat ka jelema deui tah nu matak jadi pamimpin yakin kudu mere mangpaat ka jelema deui lamun teu kitu anjeun doraka bakal dihanapeun sato derajatna oge contoh sahabat kapungkur mangsa dijadikeun jadi pamimpin disebutna musibah tapi ku ayeuna kadang-kadang loba jelema hayang buru-buru jadi pamimpin tah ku ayana kahayang eta aya naon udaganana
sabab bisa tukangan kahayang aya udang di balik batu. Aya kahayang tapi harapan. Tuh tingali dulur anjeun urang negara Astina. Incu eyang keneh Kurawa. Katemong datang tina hawa nafsu, katemong datang tina kahayang, katemong kahayang teh gede pisan pikeun ngabeungharkeun dirina. Negara Astina ayeuna nepi ka eak-eakan masyarakatna. Loba nu katalangsara bari jeung sumber daya alam panggedena, tapi kamiskinan panggedena. Naon sababna? Katemong geuning manehna hayang kitu teh hayang ngabeungharkeun dirina, lain pikeun ngabeungharkeun masyarakat. Haus ku kakawasaan, tungtungna katilewe ku ahli-ahli yen eta teh jadi pamimpin nu borangan. Borangan teh sieuna. Lain sieun ku jurig, lain sieun ku uka-uka, tapi sieun teu dahar, sieun teu gablek pamajikan geulis, sieun teu gablek imah gedong, tungtungna bakal tega ngahalalkeun kana sagarupa cara, teu nyaho duit rahayat, teu nyaho duit negara, teu kaur aya bansos dihaka jeung dihaka. Ya, timbalan kaulanu komo di negara Astina ayeuna keur mangsana kampanye, keur gencarna politik, keur edan-edanan. Peserta jeung peserta saling gorengkeun. Bari mana buktina demi negara demi bangsa ai orasina mah kitu geuning. Dina mangsa kampanye urang Astina nepi ka dibelaan apruk-aprukan ka unggal kampung, dibelaan aprak-aprakan ka unggal padesaan, didinya merulukna janji, aku akan membela wong cilik, aku akan membela wong lemah, ari geus geek dina kursi kapamimpinan ngadon culang cileung neangan palingeun garong disebut. Adon rek ceremet atuh. Timbalan kaulan nya, dawuh kaulan tuh. Sing jadi contoh, sing jadi tuladeun, sing jadi evaluasi. Tungtungna lamun geus kitu patongong-tongong rahayat ka mana pamarentah. Tungtungna patongong-tongong da eueuh persatuan jeung kasatuan teh. Ya, timbalan kaulan nu nabeuh-nabeuh, nu ngampar-ngampar, nu seubuh-seubuh, nu lapar-lapar tungtungna. Timbalan kaulan kade. Komo deui masyarakat ayeuna kulantaran lobana jelema-jelema anu teuweuh pagawean. Anu kurangna lapangan kerja, lobana pengangguran, tungtungna manehna teh ngadu nasib. Katempo tonggu jeung hingga di negara Astina, di negara Amarta ge loba masyarakat teh ngadu nasib main selot. Jadi ayeuna mah kitu masyarakat teh cinukduk main selot bari nungguan hayang diguludug ku Abah Zeus. Bentar. Timbalan. Nya. Dawuh timbalan tah sedengkeun ai judi ku nagara dilarang ku agama diharamkeun bari jeung eta teh main selot teh aya sistemna da moal aya nu beunghar tina main selot eueuh aya bejana da eta mah usaha tetep nu untungna mah bandarna. Tak urang ulah jadi korban, pantes saeutik di negara urang anu korban. Malah anu korban teh ngabalerang ka salarea. Pang-pangna dina kulawarga, contoh seperti urang kampung. Urang kampung manehna main selot, hasil gaji sabulan teh diasupkeun kana depo.
didepokeun ku manehna nu dipenta untung tapi buktina buntung balik we ka imah tegablek setoran ka pamajikan pun tapenta ka pasalaki kadon dicarekan tungtungna pamajikan disatukangeun salaki pinjam injem we ka Bang bener tuh karunya pamajikan unggah poe Senin make jeung berjanji sama sumpah itu nya timalan kaulan munta nu matak sok eta teh sok kumaneh talingakeun perhatikeun da sagala rupa oge lain ukur kampanye hungkul deukeut jeung rahaya teh tapi saban menit saban waktu saban poe kudu mundur nguriling ka tepis miring anya celang ka padesa ta yang ieu nyarita ukur teori tapi prak-prakanna bakal leuwih berat ngan omat ieu berat teh lamun dilakonan ku kabersihan hate bakal manjing sawargana pangeran sabab eta teh ibadah nu gede aduh leres eyang nampi rebu nuhun laksa ketika bingahan sae tah luh hampura eyang keleuwihan cumarita naon ieu teh bisi aya caritakeun daai kolot mah kieu we jopok torolong bubuhan we ieu mah kusono punya ahong timalan lamun katampi kalayan kabingahan eyang nanging hapunten memang kaula teh saja biti sono sanes dongkapna ka dieu bade ngeunaan nagara sareng bangsa nanging ieu mah urusan ngeunaan pribadi timalan eyang kuninga ku salira eyang panjenengan yen diantawis Pandawa sadaya teh lintang ti kaula anu can rimbitan dugi ka ayeuna nya malah parantos katelah jomlo eyang nya bisa kawit kasumpingan Kangjeng Ibu Dewi Kunti Nalibrata nyaeta ngajreg di patempatan kaula di daerah Bumi Retawu sanaos barijeng sanes indung kandung kaula indung samperan tapi gening kanyaana luar biasa daun hai kaula teh ngajurung-jurung kedah enggal-enggal garwaan sedengkeun kaula teh bingung nu teu manghitung-tung margi kaula teh bujeng hingga kedah garwaan gaduh kabogoh ge teu acan kabogoh ge acan di Malang yang paingan panas pi hujaneun geuning ngeprul sigana mah gitu nya jadi numawi kaula teh disamper ku Kangjeng Ibu buru-buru gedah garwaan sedengkeun kabogoh ge tegar kaula teh atuh ku kituna Kangjeng Ibu teh ngajurung-jurung putra panjenengan kedah nepangan eyang abiasa nyata pikeun milarian pijodoeun eyang taku kituna kaula eyang nyuhunkeun bongbolongan jang bari beberes heula mulanya itu saya lupa ke kedah nyaman sok ah kedah merenahnya nya di handap we dewek teh di harudum sarung ah beri ngepluk we pamere rokok teh akiki nya na yakin saha wae nu apa kana eusi hate makna teh lintang ti jelema na eta keneh
ayeuna hidup datang ka dieu jauh-jauh sok kaparayon deui kayaknya nyara Dodo seah deui we tuh. Atoh murid tuh. Melampar. jadi kumaha akan kumaha pangersa jauh-jauh datang ka dieu bari nanyakeun pijodohna naha eyang nyaho di mana naha eyang teh mucikari naha eyang teh paranormal da lain budak ini home eyang indigo da yakin eta teh sarua jeung babaledogan lamun tunyutanya ka jelema nu teu nyaho ai hukumna babaledogan kadang beunang kadang misleung ta eta teu puguh kecengan ongko ngeceng tapi teu kakeceng oh laras ongko ngeceng tapi teu moal gonewa tah upami ngudag kana lebadinya eyang lain ahlina sabab aing ngomongkeun jodoh pati bagja cilaka eta lain banda manusia tapi manusia wajib narekahanana dina mangsa neangan jodoh eta manusia pangeran jeung moal bisa diadu-adu we Halang-halang deui. naon sababna sabab hukumna diadu-adu mah kadang bogoh kadang henteu dina teu bogohna pasti bakal kaganggu pasti bakal disedekeun jeung teu ngeunah we kana hate kahiji kaduana bakal runtakeun rumah tangga nanging nu dipenta yakin setiap ngawujudkeun rumah tangga kudu ngawujudkeun rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah nu dipenta pikeun jelema-jelema anu pindah tina alam lalagasan kana alam ririnditan teh yakin eta kabeharana oge talamun numutkeun kamandang cek agama timalan lamun urang hayang mibanda hiji pamajikan anu sajati aya opat kriterianya di antawisna hiji tingali awewe teh nyaeta tingali agamana tingali agamana naha agama teh manehna teh alus atawa henteu naha manehna teh getol salat getol zakat getol puasa getol salat sunat atawa henteu cinekna anu jadi awewe pikawineun teh nyaeta istri anu solehah hiji timalan kadua kriteria awewe nu dipenta teh dikawin nyaeta kudu ditingali heula turunanana nu matak ieu aya we kagiatan apel kakabogo ai apel kakabogo teh pikeun jadi data survei ningali bapakna ningali indungna sabab aya paribasa wong tua gawe mitan wong enom dharma lakoni sing saha kolot anu nyieun kagorengan anak incu anu bakal engkak-engkakan dina jurang katunggaraan tah di dieu tingali turunanana tingali indung bapana naha indung bapana teh soleh jeung solehah atawa henteu tah ieu kagiatan survei apel lain apa teh ieu mengajauhan pimitohaeun neangan tempat anu poek silih kecerok lain
tapi tingali data survei nah turunanana eta kolot teh nah kolot teh beungharna teh ladang nu hade ladang nu halal ladang nu haram nah eta kolotna teh loba pamenta atawa henteu nah eta kolotna teh koloteun atawa bubudakeun da teu saeutik kolot anu bubudakeun rajin boga anak budak geulis kadang-kadang rek dikawinkeun oge hese kalau di bogohna kudu menta anu kudu menta itu kudu menta ieu kudu menta sakitu mas kawinna aya nu kitu teh aya loba malahan padahal panghaden awewe numutkeun hadis panghadena awewe teh pangmurah-murahna mas kawin laras ya pantes saeutik mitoha anu kitu calon mitoha anu kitu tungtungna megatkeun jodoh anak bakal jadi ruksak anak bakal jadi hancur bakal ngabatin ya timbalan eyang tah nu matak tingali turunanana nu kadua nu katilu nyaeta nu dikawin teh nu geulis atuh upami kitu mah nu goreng patut tong dikawin ulah karunya atuh ngajomlo ka nu goreng patut tah di dieu ukuran kasep ukuran geulis ukuran goreng patut lain ukuran nilai tapi resep jeung teresep matak disebutna relatif naon buktina contohna seperti eyang pangijeung awewe cek eyang kemana eyang eta awewe teh geulis kadang-kadang cek hidepan teu ya timbalan eyang tah da yakin datangna tinu geulis rupana geulis hatena geulis hatena nya ta eta nu katilu anu pamungkas awewe teh nyaeta nu dikawin teh nu beunghar atuh upami kitu mah panginten anu sangsara tong dikawin ta ieu beunghar di dieu ukuranana lain beunghar kacamata lahir tapi beunghar di dieu kacamata batin tempona da lain udagan harta tapi beungharna beunghar harti beungharna beunghar hate awewe nu beunghar hate daek nulung kanu butuh daek nalangkan susah ngajait kanu diteuleum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyaangan kanu poekeun kadulur daek nepungan kabaraya nu anggang daek ngadeuketan dibere duit saeutik mahi loba nyesa salilana ngahargaan kanu jadi salaki yang ngerumasakeun yen salaki teh pamimpin manehna di dunya ari jalu qawamuna ala nisa'i teu wani ngaluhuran basa teu wani ngaluhuran sirah teu weleh ngaulaan yen ibadah manehna teh tunduk taluk kanu jadi salaki yen pangeran dunyana teh lintang ti salaki manehna bisa asup janah lintang ti doa ridona salaki talamun awewe geus kitu yakin urangna oge kudu soleh atuh lamun awewe geus daek salat daek sedekah daek puasa ai urang lalakina main judi karena naon ya mah ya awewena daek salat daek puasa ai salakina ngaduhayam we dengan duhaya musuh dengusup udwe udun ulak awas sawu ulak pemajikan digawe teh udun hari usaha ke jalan bari ngomong kasihan kasihan aduh ya timbalan eyang tah ukuran eta pek ya oh
jadi kaulah teh pikeun milarian pigarwaeun teh nu kitu mun mudag kana kecap agama ameh urang salamet dunya jeung akhirat. Tapi engke oge bakal aya ser dina hate mana pijodohan urang. Beda kan hati. Da aya pamilih, da urangna oge geus soleh mimitina bari jeung urang geus dipepekan ku agama dina hate. Bagja eyang. Nampi rebunuhun laksa ketika bingahan eyang kana rupa hapi wejangna. Mudah-mudahan wayah dalam tiasa mendakan istri anu sajati kitu mudah-mudahan nanging kedah ka mana kaula lumampahna ya nah kaula teh kedah ngulon ngidul ngaler wetan mun ayeuna mah ngidul alusna ka kidul ka Cikoneng nun nya terus bisa ka itu rek ka Cihejo pe rek neangan di Cikitu pe rek ka Maruyung pe rek ka Jangot Jung rek ka Cisaid pe rek ka Ancol pe rek ka Pacet pe rek ka Arjasari pe gening kuninga daerah dieu heuh maca di anak urang paingan tungkul atuh santen ka kidul kaula nya Semar kulan wayahna tuturkeun incu kaula sangkan nepi ka mendakan jodona isae mangga kedah iraha kaula lumampah eyang ulah diisup pagetokeun ayeuna meungpeung alodo oh sae mangga Kakang Semar, kulan urang pada lumampah. Sae mangga. Rampung dawuh tutas pengantika katika kantun pinara yang pamit. Bra. Kang. Kajerok kitu akang eta di sahur tuh. Akang di sahur. Di sahur ku saha? Tuh sepuh di pajlebat. Di dita kajero dewe. Aya izin tuh aya widi. Lain ku dewek ngedenge eta pid eta naon dakwah. Tuah eta. Teuing dewek mau ngedenge dakwah teh asa di PPD. Jo ngelengut teh kaing mah. Mun ngedenge dakwah teh. Heuh. Lamun ngepung balak genep da ieu mah cenghar. Kuringas mata. Heuh. Jikana udud aing deh. Aing mulak ke sahur. Pengaruh kau jeung Seni gitu. Pasti atuh. Kedua akan Nyangakeun semah pangabakto sepuh heug ditarima cager maneh cebon. Sae dina waktos ayeuna kumaha mulihna meuje. Di mana wae maneh teh. Lain di mana wae aya we di luar sepuh. Biasa we di pasantren Baitur Rahman ngupingkeun nu ngaos bulan. Atuh lain kita tadi ke jero teh, kan? Lain kita tadi ke jero teh. Biasa we aya nu geuleuh. Gabi. Aya nu keki. Keki kumaha sieun sirik meureun. Beli kasoro rezeki diulah-ulah abdi teh. Aya nu julid. Nya saha? Iya pun bapak kelak sate lempeng we. Aing mah lain geuleuh. Lain mah sok ngerahkeun. Tumpah-tumpah. Teu bisa tumpah-tumpah. Kalem we atuh da heuruy atuh. Da heureui ge kana hate koplok sate. Heureui teh kitu. Gitu-gitu wae baper. Santai lot. Bisi darah tinggi ge. Tong sok mana karab yang dewek itu teh nyaah ka si laing can bisa adab-adaban. Si laing can bisa tumpah-tumpah. Da sia mah geus kolot teh beuki bubudakeun hirup teh. Kos bebenyit geus kolot teh. Di mah batur teh. Ada abi mah kumaha? Ulu. Ai buntut mah. Sama. Ieu teh kalah kapas ya kolot ding anak teh. Punten. Di mah batur teh daun. Naon ieu teh?
naon dunungan kasepuhan palai tepang cing bejaan kasedawal kita kade gitu kae lah montong teu corowokan atuh goblok teh Pokan ya teh. naon sia bapak teh montong corowokan itu padepokan si lain teh Sarwaha otak. Otak teh kumaha? matak naon lalaunan ka itu gigireun panto keteyep ka ditu yuk naon yuk anggar we si kurang ajar si siremun sok cukuna kumaha kalau teh Naon Kang? bapak aing di tukang nepi ka momplo ieu bujur kuat katengeng heeh di tukang dengkelang digigir buncir dihareup bureuteu heeh bureuteu mah jiga bos beuteung mah ngan beungeut bereun nah si lain kadua memuji ka kolot teh mah da realita atuh Pak kritis gitu teh nya dibawa turun gunung unggah gunung teh kieu we gendut nya teh gendut kumaha ada segala dihakan atuh Ngaduhapkeun tuh. heeh Bade babaturan tuh. gini Assalamualaikum Waalaikumsalam Sampurasun rampes Damang sepuh sae kumaha semlina ginanjar kaulujengan pulang di mana wae maneh teh itu pulang ninggal murang kali diajar ikra meni resep ku ngupingna jeung eta barudak gandeng oge nepi ka jadi ramena teh ku ayana barudak pulang nya tadarusan geuning resep geuning ieu na ge naon jarago geuning nya kiroatna nadoman wae aya kitu teh muhun pun kitu pulang nya resep kana marawis geuning ngupingkeun merijeng lagu ning yadana kitu pulang resep abdi mah nya sanes waktos abdi hoyong diajar marawis nya mohon pulang geuningan babeh ku tercinta nyanggakeun sembah pangabaktos ka unyuk Bapak mugia katampi kalayan kabingahan Bapak aya anak nuhun ya iwati silaing we anak dewek teh anu boga wiwaha ka aing nya nuhun soleh nuhun bageur nyaho yang oge ngolo warisan lah hayang katangar ku kolot meureun hayang ka alam hayang dipingarunya ku kolot make jeung ngarekeun pangsolehna budakna jina meureun aya aing heula murid solehna nya abdi hapunten tina naon rupiah kalepatan agung sareng alitna naon sababna silih ngomong kitu seun eta we ku nguping eta Bapak Ustad dihandap yen Allah teh moal bade ngahampura ka eta jalma tanpa ridho hampurat diindung jeung bapakna diibaratkeun jelema doraka tiindung ti bapa teh ibaratna mun dilembur ka randu mun dileuweung ka dangdeur dipake pamikul bengkung dipake pangeret bingkeung dipake suruh hai matak baluang kanu niup lir hirup cara gamparan awak ditincek beung dicekek paling untung mangi kokotor eta doraka tiindung jeung ti bapa muaja muga kaluhur masirungan ka handap moal akaran isuning bakane teh semplek nincak semplak kitu salah kieu lain taku kitena hayang ka kuping we panghampura bapa ka abdi mudahan bapa tiasa ngahapunten bapa ayangannya sami-sami ya nuhun soleh geus cumi duh deui mah
Duli deui nafsi aing maneh masih hirup moal aing mah kagoda kabawakeun nya hoy oge ngalawarisan da si kurang ngajar deh nya da apa kartuna sok ngerenengan randa da si kurang ngajar deh nya aya naon ieu teh bapak teh heuh urang ini nanging satacan ini nyereng ngadunungan teh unyukan heula ka kasepuhan ameh pardu kasamur sunat kapilampa omohon atuh Pak bapak dipayun atuh Pak sok we jang silaing dihareup da urang langsung indit teu wantun nonggongan kolot teh nya eta nu digugut jeung ditiru ku abdi sajajar jeung guru langkung malihana teu wantun ngalangkungan abdi sok jang teu nanya beli direken doraka moal aya izin moal masina lanceuk sia oh si Hendy mah dia ada bener. mohon atuh bapak aya kitu mah punten ka pangeran Pak heuh sok jang punten Pak loh Pak punten Pak tenan naon jang seungit kitu sada jang doh punten Pak lamun aing nu hitutna moal teu janji gaplok we kana beungeut teh beda ya anak mas mah keun bae aing menjadi anak jaer kali oge ti teh teu mungkin sia mah teuing mun lauk sakereut mah tuh ku kolot geus dipika geuleuh ka muka batur aing teh heueuh keun bae arek ku kolot ka Pak Ihin ka Pak Asep nya punten we kulan abdi meuni ngaririweuhkeun sa dudulur sa kulawarga teu nanaon atoh kaula sangora deui we kaula teh da biasana mah jeung kaula nuhun mawi teh oge pan hari tak ka Cihejo teh kaitan ni waktu gaduh kabogoh urang Cihejo teh geus dibahas nya incuna teh nepi ka geusna sia teh ya kartuna ada si orang ngajar mah nya Otak itu kayak apal, bro. kitu kulan abdi bade nyerengan geuning tuang putu teh bade milarian garwa milarian pijodoeun nya atuh sakantenan we abdi ge atos lami bubujangan wae nya lelengohan wae abdi teh sugan we abdi oge menang jodoh atuh mudah-mudahan dawal mohon kulan nyuhunkeun caina we ti salira cai doa nah didoakeun ku kaula ge nu penting modal nama jujur kitu nya ye nuhun atuh aya kitu mah kulan mudah-mudahan atuh abdi tiasa ditepang ngeundeui sanes waktu sareng salira amin salira sing panjang yuswa ageng barokahna amin wayahna we nya maneh baturan sadewa tangtosna yeuh lumayan keur maneh kerjajan ye naon ulah 100.000 ye uluh jang babari milik naon ieu teh keur maneh 100.000 wah beres ya jang naon ieu keur maneh jajan kangge abdi Gusti Pak di Pasian Artos rezeki budak soleh ya ngaliwat ka pasar Ciparai sileng oh nya nuhun kangge abdi teh ieu ya duh jajak kalau hukur kasiron mudah-mudahan sing kagentosan anu langkung-langkung sepuh amin